Tahapan si Bella ayeuna mah tos umurna sabulan nya. Kurang lebih ku abi ayeuna bari diajarkeun kana jukut. Diajarkeun kana jukutna ge ralaunan we gitu. Soalna ieu karek umur sabulan. Tah ku abi di dieu ge jukutna angkur di talian jaba ge angkur sakeupel nya. Teu seueur-seueur teuing. Cenah naha mang mun di talian? Kan teu aya kokopanna nya kahiji dina kandang ieu mah. Jadi ku abi inisiatif we di talian digantungkeun. Soalna lamun diamparkeun di handap pasti bakal bau si jukutna teh. Ari lamun digantungkeun kieu mah si jukutna moal kagaleuy jaba moal bau. Tah terus lamun si dom madaharan jukut pasti otomatis bakalan kembung si dom ieu. Soalna lamun leutik keneh tos kana jukut sok rawan kembung. Iya mah sapangalaman abinya. Lamun domba alit keneh jaba didotna ku susu sapi murni terus tos ngamam jukut, tah eta sok rawan kembung. Lamun anu didotnya ieu mah. Ari lamun anu sareng indungna mah duka tah. Soalna kan di kandang abi mah teu acan aya nu nganak. Jadi abi acan terang gitu. Cik Haji share lah ari domba anu ngedot ka indungna terus alit keneh entos ngamam jukut eta sok kembung atau tara. Cikan share lah Haji di kolom komentarnya. Atur nuhun.